Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Abah oge Kang Kevin. Alhamdulillah. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana wargi-wargi abah wadi abah saalam dunya tangtos nu paling pokok rupina ka wargi-wargi urusun urang Sunda di menawai ayana atuh ka luar ursun oge ari anu ngartos mah kana basa Sunda mangga nyangakeun. Mangga kanca urang keur deui asmarani males pati biasana Bapak S. Sukandar kamari teh kanca parantos dugi ka sani kata ha gelis dia lemak atau jurik nyili uri bohaya bari muringis jega anu manggih kasieun duit kadinya nya kanca mangga urang lajeng kaula anu geugeuh ieu leuweung asmarani ngahihi nyata we jurig jarian anu ngageugeuh eta leuweung. Wah, tapi moal nya aya setan atawa jurig make bisa seuri kitu. Jeung moal nya we kitu petana. Dah, ieu mah badis we jelemanya. Si bohea akhirna mah nanya ka asmarani. Ret ngareret Ki Bagira. Anu harita geus nangtung deui. Atuh pok we Ki Bagira ngabageakeun ka asmarani. Duh, tulungan Mamang Dewi. Ngan sakitu pok-pokan anak Ki Bagira. Nya, keun we Mamang. Bangsa cucunguk model kieu mah. Urang alung-alungkeun tuh kana jurang geura. Wah, teh jadi caruk meong. Ceuk asmarani bari ngaret ka si bohea anu nyenyekel bedogna. Saya agak bisa ditarajang. Najan bari teu ngarti. Si bohea, si Juhed jeung si Sarban harita geus ting jurung kunung deui. Tapi manehna sama sakali teu nyangka yen ieu mojang geulis teh anu rek nulungan Ki Bagira. Nyai, naon anak Ki Bagira geulis? Si bohea make maksakeun nanya. Pikiranana mun ieu teh dulurna Ki Bagira, kajenting rek kabur ti Ki Sapta. Asal ditukeuran atawa meunangkeun asmarani mun teh mah dulurna Ki Bagira. Rek naon anika make nanyakeun kami naon anak Ki Bagira ha? Asmarani balik nanya bari muncereng. Oh nya mun dulur anak-anak Ki Bagira kaulah mah kajen rek milu we ka Ki Bagira. Ongko tadi manehna teh ngajakan tetuli-tuluyan. Ceuk bohea nyaritana bari pepereudeuyan mireungeuh asmarani. Ku kitu teh mah bohea teh meureun naksir ka asmarani anu memangna hiji mojang geulis luis alus mulus. Bogoh we tong boro si bohea dalah sakur anu mireungeuh oge piraku teu naksir ari kanu geulis mah. Nu matak si bohea natanyakeun mun kabiruyungan mah kajenting ingkar ti Ki Sapta sarta rek biluk ka Ki Bagira. Tapi da kitu atuh kaasup kana bebasan piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir atawa bonteng ngalawan kadu. Geus bogoh ku rupanana pangabisana oge si bohea teh moal aya satai kukueunana asmarani. Lamun nya kami anak Mamang Bagira andika teh kumaha? Asmarani make hayang ngeheureuyan sagarupa. Nah boga maksud naon cenah si pebengok si bohea teh.
Eh, mau nyai, mun teh mah taeun da kakang teh lengohan, tacan boga taeun eta batur hirup. Pokna bohea kituna teh bari gumasep. Coba ditana surat seuri hayang ditaksir kuno gelis. Jadi kitunya pemaksudan anika teh. Kek, hari anika saha teh ngaran teh. Atuh kami teh salianti kudu naksir kana rupa, kana wanda, oge kana ngaran jeung turunan. Komo deui. Ari pangabisana mah kudu geus jadi ukuran anu pasti. Da kami teh sanget, ari kudu boga panutan anu ora-wodol mah. Asmarani nyata-nyata we anu naksir tapi minta syarat. Ngaran kaula eta eulis. Bohea. Bohea nembana bari ngahehe. Jiga anu ngarasa era boga ngaran Bohea. Kumaha? Dedengian teh Bohea. Atuh ari Bohea mah sarua jeung tehnya. Pan aya teh Bohea. Asmarani kalah kak beuki ngoconan. Kek. Ari maksudna kumaha kitu ka kami teh. Pokna deui ditanya. Nya nyai. Mun nyai oge lagas. Nama tak naon. Urang ngahiji we. Ameh kaula oge jadi baturna Ki Bagira. Si Bohea entang-entangan ngebrehkeun maksudna. Decek pikiranana najan sakumaha gagahna oge piraning awewe moal sabaraha tanagana. Kumaha ari nyai kira-kirana mun kakakang. Teu kagok eta mah. Si Bohea teh nanyana tog moal. Tegal beuka kenyos. Tegal beuka hadeuh. Kami teh disarwakeun jeung naon? Ku Andika teh. Cing atuh. Ku nungkur ka kujur, nimbang ka awak. Nah kira-kirana Andika jeung kami teh surup, payus, atawa kumaha? Umur oge tangtuna kurup di bapana Andika teh. Tapi teu naon, heg ku kami ditarima. Asal dina 10 jurus bisa ngelehkeun kami. Kumaha sanggup? Asmarani beuki hayang ngaheureuikeun si Bohea. Wah, maka teu sanggup nyai. 5 jurus we nya. Si Bohea atoh dumeh ditarima make syarat anu enteng, kudu galungan jeung nu kasebut awewe. Ari Ki Bagira mireung kajadian kitu teh. Manehna mah teu remek teu nyarek. Pikiranana hayang nyaho kumaha jadina. Keun sia cenah. Sina diwarah. Mangkaning Dewi mah kasebut awewe anu tegaan. Tuman tuda. Ameh si Bohea jeung batur-baturna teu kumawani deui ka manehna. Si Sarban jeung si Juhed nu harita karek ting kuniang. Bareng manehna ngadarenge yen kokojona rek ngadu jajaten jeung Asmarani. Anu dipake syarat pikeun jadi pamajikanana. Teu wodu make aya karep sagala. Meureun maksudna mah rek milu sayembara. Nya, sor Bohea. Ulah ka malotot mata simeuteun bae. Ngenjo we ka kami. Asmarani nangtang bari jeung luncat ka pakalangan. Teu dititah oge, puguh aya maksudna hayang bisa meunangkeun manuk bincarung anu sakitu lucuna. Si Bohea luncat bari nyampeuk sarta sabereut we ngumbar panonjok. Dihaja di lelempeng kana lebah gunung sakembaranana. Asmarani teu ngejat, sumawona ngeser. Beranglol perep si Bohea ngan jetrak we diteke ramo-ramona teh. Tangtuna oge lain sateke-tekena.
Da buktina si Bohea nepi ka kekerepengan. Waduh. Bokna bari muringis. Wah, opat jurus deui. Ngejan kitu. Manehna masih keneh wani. Cek pikirna. Ngeureun we, bieu mah lalawara pisan. Atuh sebrut deui we si Bohea narajang. Ayeuna mah make ngagunakeun bedog sagala, da hayang geura buru-buru beres. Sarta hayang geura buru-buru mondong anu geulis. Piraku teu matak nikmat hate. Mun seug kabiruyungan bisa ngagulang gaper anu rancunit bahenol nerkom kitu. Tapi Asmarani oge sangekeun ari kudu terus-terusan ngalayanan kitu mah. Nu matak barang si Bohea narajang ngagunakeun bedogna anu disabatkeun. An karawak we. Bedogna teh dicapit ku ramo-ramona Asmarani. Sakali nyentok rolonyon we. Tina panyekelna si Bohea. Oguh we. Lain deui si Bohea reuwaseunana. Eta bedog sakitu seuketna bisa dicapit ku ramo. Sakilat bedog teh dialungkeun sarta ditewak perahna. Nu saterusna disabatkeun kana beheung si Bohea. Waduh, tobat. Si Bohea kocak dengek. Disangkana mah beheungna teh geus sapat. Puguh bedog teh disabetkeun pisan. Padahal dibalikeun. Anu dikadekeun teh tonggongna. Tapi teu burung we si Bohea teh nepi ka adug lajar ngajongkeng bari gegerungan. Enggak kami mah. Kula epes meer atuh Bohea. Bokna bari nyikikik. Si Sarban jeung si Juhed barang mireung kitu mah geus teu antaparah deui mah gentak mungru sarta ngahembatkeun bedogna. Maksudna teh rek nulungan si Bohea. Kejem si awewe teh. Ayo Sarban. Urang karepuk deuleuh. Si Juhed ngagentak nyampeuk nyeureudeg. Bari ngahembatkeun bedogna. Asmarani anu ngadengerek dikoroyok ku si Sarban jeung Juhed. Saeutik oge teu gimir teu sentar. Dina hatena gerentas. Lah. Cek aki Surawarna ge. Musuh teh ulah diberi ampun. Sabab mun diberi ampun pasti kena baris mateni ka urang. Ayeuna ieu rampok-rampok teh maksudna teh meureunnan deuk ngalapati aing. Tangtuna ku aing teh kudu dipateni. Kitu gerentos hatena Asmarani. Inget kana Tridharma anu diwarahkeun ku akina Bah Surawana. Basa samamehna miang rek ngalalana. Kerelat. Duanana nyampeuk. Bari bedog-bedogna ting hariu. Rek nigas jeung rek nobros ke kemplong Asmarani. Tapi sabot kitu kerelat deui. Ki Bagira nyampeuk ka hareupeun Asmarani sarta pokna teh. Dewi sawios lah. Keun kumaha mah urang beresan. Pokna Ki Bagira bari ngabar bedogna. Alah, calik-calik we mamang mah. Bios, cucunguk putut kieu mah. Ku Dewi urang parenan. Pokna kitu teh bari sakirat naker ngalegot dina gerakan orai meuntas. Ki Bagira mah harita keneh oge kapaksa we nyisi teu meunang pipilueun. Sabab ieu jelema teh maksudna oge rek ngabinasa Asmarani. Eta meureun dumeh ka awewe anu dianggapna moal sabaraha kabisana. Tos. Dua bedog anu dihembatkeun ku Juhed jeung Sarban teh ngahakan angin. Jerat, cetruk. Suku Sarban ditajong. Celeng bodogna mah celeng kaluhur. Ari ragragna nutug kalebah tonggong Bohea. Celok. Aduh. Bohea ngoceak. Tonggongna kapanggang ku bedog Sarban. Ogo we. Tumrapna ka Sarban mani hareugeun. Teu sangka bedogna bakal ragrag nanceb kana tonggong baturna. Sabot kitu sakilat Asmarani ngeserkeun kuda-kudana salengkah. Bari nyintrek bedogna si Juhed. Ari palatrak
Gigir bedog si Juhed teh disintrek, ari koleweng we malih kakatuhu. Anu kabeneran teh, Sarban aya maksud rek ngarontok Asmarani. Atuh, geus teu ampun deui ngan dos bae. Congo bedogna Juhed teh mebes kana kekemplong Sarban. Aduh, Kang Juhed, aduh, ini teganya. Sarban ngoceak. Bari sasat nganaha-naha ka Juhed. Dumeh memang harita oge apan anu mebes teh bedogna Juhed. Ari Juhed kacida hareugeun anak. Dumeh teu sangka sacongo buuk yen bakal kitu jadina. Sakedapan mah manehna teu bisa cumarita. Ukur ngajengjen we bari olohok ngembang kadu. Helok. Nah bedogna jadi keuna kana kekemplong Sarban. Tapi kituna teh teu lila. Sabab ras bieu inget yen bedogna disintrek kulawana. Atuh ngagentak manehna nyabut bedogna sarta diheumbatkeun ka Asmarani. Ait. Asmarani mundur salengkah. Bari najong bincurangna Juhed. Juhed anu keur nyeureudeg teh. Ari ditajong bincurangna mana kedebut teh labuh. Bedogna malagrang kaluhur. Aduh teu ampun deui ngan deres bae kana genggerongna. Ngan ukur nyebut aduh we saterusna mah kekrejetan ngelipaskeun nyawa. Astagfirullahaladzim. Ki Bagira nepi ka ngaranjug kaget mireungeuh lelewana Asmarani. Manehna ngabirigidig ngarasa paur ku dedeglarna Asmarani. Manehna oge anu kasebut kangaranan lalaki turta icikibung dina kajahatan. Tacan puguh wani ngalakukeun kitu mah. Ari ieu sasat sakaligus geus bisa maehan tiluan. Sasatna bari teu ngicep-ngicep acan. Eta di kucarana anu matak kukurayeun Ki Bagira teh. Kunaon Mang Bagira? Siga anu jantungan. Asmarani nanya ka Ki Bagira anu harita keur ngahuleng kawas anu dipikiran. Aduh. Teh Dewi, nah aya kudu daglar kitu. Dugi katiluan eta paragat pisan. Ki Bagira setengah ngabaweleh ka Asmarani. Sok padahal apaan harita teh nulungan dirina anu baris dipateni ku musuh-musuhna. Susah Dewi anu mateni. Itu pan kauning aku mamang oge. Dewi mah dan teu mateni. Tapi marahna sorangan anu silih paehan. Sanes kitu Mamang. Asmarani ngahihi seuri. Da memang nya deh kituna teh. Asmarani mah henteu langsung ngagunakeun pakarangna maehan anu tiluan. Tapi memang bedog-bedog maranehanana anu jadi lantaran paraehna teh. Tapi najan kitu. Tumrapna ka Asmarani mah jiga anu teu kirim-kirim. Boro-boro make jiga nu kaduhung. Dumeh musuhna bieu geus ngaleupaskeun nyawa. Ieu mah kalah pok teh nyarita ka Ki Bagira. Mamang. Beres bae namanya. Mangga. Bari dikumahakeun tah. Bari di ruang. Bari dialungkeun kana jurang. Pokna deui bari ngararet ka Ki Bagira. Sakedapan mah Ki Bagira teu nembal ngarasahan nyeluk meureun. Mangga Dewi, urang kubur we. Sarta teu ngalobakeun dicarita, terus we Ki Bagira ngaditaneuh ku bedogna. Uguh taneuh leuweung anu ngepruy hipu. Di korehan oge bisa. Asal buni we. Cek pikirna Ki Bagira. Bari sanggeusna kira jerona 1/2 meter, terus we tamayit teh tiluanana dikubur. Anu saterusna dibugrugan ku runtah. Sanes. Dupi tadi Dewi kuninga mamang keur dikoroyok. Kumaha eta teh? Ki Bagira nanyakeun sabada rengse ngubur mayit anu tiluan. Pan dibawa ku si Pasar, Mamang. Asmarani ngagelenyu. Wah, ku si Pasar? Namana geuning si Pasarna? Ki Bagira luak lieu ngaliekan anjingna.
Itu tuh. Orang Asmarani nunjuk si Pasar anu kakara ngurumui tinu bala. Sirilik we kahareupeun dununganana. Terus roronjang kaki Bagira. Kituna teh meureun ngebrehkeun kabungahna. Dumeh dununganana bisa leupas tina marabahaya. Gupi pendakna sareng si Pasar di mana Dewi? Ki Bagira nalengteng bakuna mah hayang nyaho sarsilahna. Di dieu tuh di pasir. Pan Dewi teh kacilakaan mamang. Bis bae ngarandapan bobor karayuan. Bari kituna teh paralak we didongengkeun satarabasna. Ngalaman tarung jeung hiji budak ngora anu make kedok. Alatanana mah dumeh nulungan ewe salaki. Lantaran pamajikanana rek di koromeo. Anu kabeneran salakina teh tatuparna waktu tarung jeung eta budak ngora. Nyaku manehna ditulungan. Tetela jajaten budak ngora teh teu sabaraha. Dina waktu teu dilage geus bisa diragrageun. Tapi dina gerakan ulin pedang lain deui hebatna. Nepi ka Dewi oge kawalahan. Antukna mah nepi ka Kadese. Malah baju anu mungkus cengkir gadingna ge apan kapaksa we ngangkarawak. Sasak dirangsadan ngan kucongo pedangna. Tapi manehna oge bisa ditaur. Waktu eta budak ngora teh cileureun mata simeuteun. Kedokna disontek nepi ka lesot. Atuh calanana oge sarua nepi ka ngalumuruk dina dampal sukuna. Kitu dodongeng Asmarani kaki Bagira. Tah geus kitu mah manehna teh terus we kabur muru ka pasir pamatuhan mamangna. Tapi barang datang ka luhur pasir ngan aya si Pasar anu terus we ngagugusur Dewi sarta antukna mah dituturkeun nepi ka anjog ka dieu. Si horeng Ki Bagira teh keur dikoroyok ku tiluan. Kitu tah mamang karandapan ku Dewi teh. Nya kapaksa we kudu ngejat ninggalin pakalangan. Mau ditaranjangan abdi mah. Dah ya oge kampret nu dipake ku Dewi teh. Punten we. Dewi teh kumaha lancang naker wabantunanan. Nganggo malah kita ngabantun tina buntelan kagungan mamang. Ceuk Asmarani dina nutup caritana teh terus we sasadu ka Ki Bagira. Wios Dewi. Mangga we anggo. Ridho mamang oge ridho. Kelanan. Rupi lalaki nu ngawo kedok teh. Bakarangna pedang gitu. Ki Bagira tetelepek nanyakeun. Leres mamang. Moal pat deui. Ieu mah tangtosna ge. Naratama. Putrana Ki Sapta gegedug mamang kapungkur. Samemehna mamang buron ti manehna. Ki Bagira nyaritana dari apisan. Sarta rada ngahulang oge bangun aya nuker di pikiran leuwih jero. Kumaha mamang? Ku kupingan teh anakna Ki Sapta. Eta Ki Sapta anu boga peso balati anu ieu teh ya. Asmarani bari mesat peso balatina ditembongkeun deui ka Ki Bagira. Malah leuwih ti kitu. Asmarani dina cumaritana teh bari nembongkeun balati. Kituna teh bari bangun anu kacida sewotna. Leres Ki Sapta eta. Tah ieu oge anu ngajarolor teh tiluan. Eta teh anak buahna kana Ki Sapta. Ki Bagira ngareret kana kuburan anu tiluan teh ya. Ieu nu tiluan teh anak buah Ki Sapta. Atuh wawuhnya sareng mamang oge. Asmarani semu kaget. Sanes wawuh deui. Kapan kapungkur mah
sagulung sagalang sareng mamang teh. Es uning sahakan sa inum teh. Sanes bebenyon. Ki Bagira nyerenge. Ripangna maranehana tarung sareng mamang, naon margina? Nah maranehna teh dititah ku Ki Sabta pikeun ewak mamang. Asmarani nalengteng hayang apal jujutanana. Wah, leres. Leres pisan gitu, Dewi. Ceuk Ki Bagira manehna tetep nyebut ka Asmarani teh ngagunakeun sesebutan Dewi. Atuh kitu deui Asmarani. Manehna oge nyebut Dewi kasorangan ari ka Ki Bagira mah. Kenanan mamang. Mamang teh yakin yen anu kantos patelak sareng Dewi teh anakna si Sabta anu ngaran Naratama. Moal lepat Dewi. Margi Naratama mah salamina oge. Tarak ngabantun pakarang. Iwal ti eta pedang. Oge manehna mah upami ngajalankeun rolna teh sok ngagunakeun kedok atanapi topeng. Dina gerakan ngulinkeun pedangna, wah sadayana oge teu aya anu mapakan ka manehna mah. Memang teu kinten hebatna. Malah sanes saurang dua urang anu tos diragrakeun ku manehna teh. Wah, aya puluhna. Ceuk Ki Bagira bari regwe manehna rada ngaraneg heula nyarita. Diselang ku luak liuk. Dumeh kadenge aya nu ngagorobas. Ari disidik-sidik si horeng teh monyet luluncatan kanu bala. Salajengna kumaha mamang? Asmarani ngarasa panasaraneun. Wah memang Dewi. Upami tingkat pangabisana dina urusan tata bitotama mah. Kaetang teu nonjol nyeprah we sareng anu sanesna. Nanging dina ngulinkeun pakarang pedang sadayana oge taya anu mapakan. Mali dijulukanana oge si pedang mayit. Eta tina ku hebat-hebatna. Sareng sing saha bae anu bentrok jeung manehna kudu we jadi mayit. Ki Bagira ngajentrekeun teh bari bangun anu hariwang. Kana si Naratama teh anakna si Sabta. Asmarani terus ngahulang deui. Kaganggu ku heabna jeroen dada. Domeh boga kahanyakal. Tadi teh bet teu sakalian diberesan we. Itung-itung males kanyeri jeung males pati anu jadi bapana. Laras kitu Dewi. Dupi eta ewe salaki anu patelak sareng si Naratama teh kumaha tah salajengna. Dikantunkeun ku Dewi tah napi cilaka. Sareng eta istrina. Nah teras digadabah deui ku si Naratama. Ki Bagira manenorolang tatanya. Teu dikantunkeun mamang. Sambot Dewi tarung sareng si Naratama teh. Ku Dewi teh dititah engal we nyingkah. Malah salakina mah terus jadi papah ku bojona. Wah manawi bae. Dewi ngadangu. Saha cenah eta awewe salaki nu cilaka teh. Upami telepat mah istrina mah Karsimah. Salakina Ki Wira mamang. Kumaha Dewi? Ki Wira sareng Karsimah. Ki Bagira teu kira-kira ngaranjugna. Leres mamang. Enah kumaha gitu mamang. Asmarani kaget oge. Dumeh mireungeuh Ki Bagira bangun anu ngaranjug reuwas. Wah, upami laras manehna Ki Wira sareng Karsimah. Ieu mah pasti baris rame geura Dewi. Rame kumaha di mamang. Asmarani kaget bari saeutik teu ngartieun naon nu disebut bakal rame ku Ki Bagira. Wah, bakal rame kudu galungan Dewi.
daerah Padepokan Lengkob nu jadi panorobanana Ki Sapta. Piraku itu digempur tah ku Bakarta di Padepokan Pasir Lalai. Nya anu aya di tutugan Gunung Rakutak. Cek Ki Bagira dari anakar. Kek. Nasaha tuh Bah Kartamadi teh Mamang? Asmarani nanyakeun ngeunaan Bah Kartamadi. Wah, maneh nama sanes penjahat, sanes rampok. Nanging kaasup kana golongan jawara. Nya eta bapana Nyi Karsimah anu jadi istrina Ki Wira. Ari Ki Wira depan salaresna mah putra Bah Mujakar ti Padepokan Sedatapa. Oge Bah Mujakar teh sanes golongan jalma jahat. Tapi kalebet golongan jawara-jawara anu seueur murid-muridna. Ki Bagira ngajentrekeun. Kumaha tah kira-kira na Mamang? Saha anu baris unggul mun timbul ributan? Asmarani nalengteng. Upami timbul ributan tangtosna oge Bah Kartamadi ti Padepokan Pasir Lalai sareng Bah Mujakar ti Padepokan Sedatapa. Barisna hiji. Sarta ngagempur Padepokan Lengkob anu aya di tutugan Gunung Haruman. Wah, piraku teu dempak Padepokan Lengkob teh Dewi. Nya kajabi upami Ki Sapta minang saraya kaki sangarti di puncak cae. Lah, moal teu geger-gerak Dewi. Di lalawak ieu mah. Margi pasti baris timbul korban-korban anu asa eutik. Cek Ki Bagira. Bari nyaritana teh rada ngahulang kawas aya nu dipikiran leuwih jauh. Tapi najan kitu, teu ari betus mah. Jigana bae masih keneh aya nu diragangan. Gitu nya Mamang. Dah, mah teu resep bedanya. Diaduna golongan jawara anu sok diserebut golongan bodas. Tarung jeung golongan rampok. Nyarampok gerot deh anu sok disebut golongan hideung. Cek Asmarani bangun anu jigrah. Ku kitu teh mah mangrupa kasempatan lauk buruk milu mijah. Manehna aya karep rek malespati ka Ki Sapta ku jalan nyulumun ka pihakna Bah Kartamadi jeung Bah Mujakar. Bari najan terang-terangan ngabonceng ka pihakna jawara ge. Piraku teu disaluyuan. Lantaran manehna teh sasat geus boga jasa nulungan Nyi Karsimah pamajikanana Ki Wira anu bis we digadabah ku Naratama. Jauhan batak resep Dewi. Kumaha tamun urang kabarerangan. Ki Bagira bangun anu muringis loba kasieun. Wes, atulah nemarakeun maneh Mamang. Tapi urang teh kudu nyamuni. Asmarani ngagentak nyempad ka Ki Bagira. Geuraheun teuing. Anu tarung teh. Da moal sakedik-sakedik atuh. Pasir padumukan urang oge ieu Dewi. Moal teh giridig. Boa-boa bisa dipake pakalangan begalan pati. Urang nyingkir we saheulanan mah Mamang. Naon sesahna? Ngobrol teh bet kalalanjoan mah. Hayu urang mulang. Asmarani ngajakan mulang ka Ki Bagira. Geus kitu mah tubring bae Asmarani jeung Ki Bagira mulang ka saungna. Sajroning leumpang teh duanana oge taya nu lemek anu nyarek. Istuning jempe ngabaredab badis we nu parego. Teu sawatara jongjongan Asmarani jeung Ki Bagira geus anjog kalebah saung padumukanana. Sadatangna ka saung, Ki Bagira terus we nyokot kastrol, maksudna rek ngaliwet. Pikeun dalahar peuting harita. Tapi hal eta teh kabireungeuh ku Asmarani, atuh pok we nyarita. Mamang, kan ngaliwat mah ku Dewi nya.
Kitu teh bari gancang we Asmarani nyokot kastrol anu ditunda ku Ki Bagira deket Pantos Saung. Asmarani terus we nyokot beas sedeng Ki Bagira mirun seuneu. Kanca dangu sadayana teu dicaturkeun kumaha carana ngaliwat. Teu sabaraha liwat teh geus asak. Sedengkeun deungeuna peda anu ditumpangkeun dina luhureun liwat. Atuh dekar we dalahar. Najan ukur sakitu teburung boh Asmarani boh Ki Bagira mani ngarelimed bangun anu nikmateun pisan. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.